Balasan kepada sekejam. Hiji mangsa sakadang puyuh kacida sediheunana sabab hanakna sadua-dua anu karek gumuling teu aya dina sayangna, padahal can lilal di paraban. Sato indung jeung bapa puyuh kaluar tina sayang rek neang hanakeun keur anakna. Ari bali anakna geus teu aya nu aya teh ngangukur geti ucrat-ecret. Puyuh curiga ka beurit sabab cenah geus lila mahana tunghal tenghol kawas nu keur ngintip. Malah puyuh meunang beujati cangheuhar nu tara bohong cenah enya bangenan beurit kaluar tina. Sayang puyuh bari sungutna pinuh ku getih. Cangheuhar teu bisa nulung ngan da si beurit kaburu kabur. Bakat ku ngeuneus barita keneh puyuh jalu jeung bika indit ka sayang alap-alap. Barang geus panggih di derekdek puyuh jalu nyaritakeun kasedihan hatena. Alap-alap nyanggupuhan mangrukeun kasedih puyuh cenah ci beurit rek dijejeweti harita. Alap-alap sok nyumput dina tangkal teureub panonna mah teu weleh gular gilir ka handap nempoan sugan beurit teh kaluar tina sarangna. Kungsi sakali mah alap-alap nyamber si monyong nganu disamber rikat nyumput kana sayangna handapan tunggal. Ti harita ku diincer ku alap-alap teu kaluar deui. Ari beurit sanggeus rumasa boga dosa ngahakeun anak puyuh. Bari dirina ngarasa diancam ku alap-alap. Dina hiji peuting kabur. Ngan di perjalanan nyorang wahangan mahena teu biaseun meuntas. Keur heuleung jentul di sisi wahangan. Na atuh ari gajlok teh bangkong hejo ka hareupeunana. Puguh we beurit teh kacida reueusnana disangkana alap-alap ngudang. Ceuk beurit, "Alah maneh mah ngareurewas. Naha make reuwas sakadang beurit kawas boga dosa," ceuk bangkok. "Rek kamana ieu wayah kieu geus aya di eueuh," cuek bangke deui. Ngadengeun omongan bangkok kitu teh beurit balaham balehem asa kasidirian. Tungtungna mah beurit waleh hayang dipermaca sebab cenah aya perlu ka beula ditu. Bangkok nyapumpang ngan cenah kudu isuk di mana geus caang sababa harita mah poek keneh. Isukna bangkok nalian suku beurit beulah hareup. Tungtung tali nu sabelahna deui ditalikeun kana sukuna beulang tukang. Geus kitu gajlok bangkok ka wangan atuh beurit kagugusur. Ti dinya mah soloyong we bangkok ngojay ka tengah wahayang. Puguh we bangkok beuritan biasana ngojay sorangan ari harita kudu mengentaskeun beurit. Ahirna beurit mati di tengah wahayangan.